Siswa Jawa Barat kudu boga karakter anu cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Dina nilai ieu lahir murid anu kreatif, inovatif, jeung siap nghareupan masa depan. Cager lain saukur awak sehat, tapi oge pikiran anu tenang, pikeun ngaluarkeun ide-ide anu kreatif. Kreativitas moal tumbuh lamun teu aya rasa bager, rasa silih ajen, silih dukung, dan silih percaya. Inovasi anu bener lahir tina kajujuran jeung tanggung jawab. Ulah curang, ulah nyalin, tapi cipta karya sorangan. Pinter teh dengan apa karena ilmu, tapi nu bisa ngamanfaatkeun ilmu pikeun ngadatangkeun kahadean. Singer teh tandana murid anu tangkas, sigap ngembangkeun ide, jeung teu sieun gagal. Kreativitas teh moal datang di tempat anu kosong. Eta lahir tina karakter anu cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Ku pancawaluya urang ngawangun generasi nu inovatif, nyunda, jeung siap ngarobah dunia.